Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu sampurasun kasadayana. Mugia urang sadayana disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milik rezekina, tur dibarokahkeun. Amin. Urang lajengkeun ya carios dina judul Rusia Pasir Demit Kiwari bagian ka-8. Hanca carita anu atos kalangkung nuju nyarioskeun kaayaan Raden Jangga nya jeung Raden Kurta cenah anu ayeuna aya jadi pabandang salaresna mah di Pasir Demit. Kumaha lajengan cariosna? Mangga kasadayana caraketan. Sakumaha carios anu sateacana Raden Jangga jeung Raden Kurta geus kapangaruhan ku Ki Palang. Eta pangaruh teh nerap ka Raden Jangga jeung Raden Kurta. Lain seukur pangaruh tina omongan Ki Palang wungkul, tapi Ki Palang ge teu sabombrong. Manehna teh ngagunakeun cenah hiji elmuna anu kajadikeun saban-saban jalma anu ngadenge kana omonganna teh bakal dipercaya tur bakal nurut wae sakumaha anu dicaritakeun ka eta jalma. Menurut hipnotisnya sugar samemehna kakocapkeun si Leunyae jeung si Cekai geus ngalaksanakeun cenah hiji panalantikan ngeunaan kaayaan si Jantra jeung si Loka alias Kang Lokatea alias Den juga Latea. Ditambah deui si Lewu nitahan siluman kalong peteng nu biasa jadi panitahanana. Naluntiklah kalawan make ilmu siluman anu panustrunganana si Loka cenah jeung si Jantra teh geus kanyahoan ayana di kampung Rancaka. Dumasarkan hal eta Ki Ranca ayeuna anu geus bisa mangaruhan talajak goreng paniatan anu asalna dikemuk ku Ki Palang. Ki Palang manitnya samana. Ki Palang anu ayeuna geus bisa mangaruhan ka Raden Jangga katut Raden Kurta kana paniatan samemehna anu diagem ku manehanana yen karep cenah yen karep rek nyokot si Jantra jeung Kang Lokatea. Atuh manehanana teh satuluyna nyarita. Kieu Ujang, iya duka jalma atuh disebutkeun si Jantra jeung si Jugala teh jalma anu jahat, anu meuni ilmu hidung, anu ngabahayakeun ka urang lemur. Tadi antara korban teh ieu Aki katut murid-murid Aki di dieu. Ta ayeuna lamun Ujang bener hayang ngabela rakyat, sok pangnewakeun pangyerkeun eta jalma bawa ka tempat ieu. Geus aya di tempat ieu mah kayak bagian Aki. Lain arek dikukumaha, Aki mah hayang nyadarkeun we hungkul supaya ieu jalma teh henteu ngalakukeun perkara-perkara kagorengan wae jeung ngabahayakeun ka balarea. Kitu cenah di antarana wawangkonganana Ki Palang teh anu jiga-jigana mah ngabalikeun kana kaayaan nu sabenerna. Lain manehna anu jahat, tapi si Jantra katut Den Jugala anu diomongkeun nu jahatna. Raden Kurta nyarita, kurang ajar aya jalma nu ngamanfaatkeun kana ilmu jang perkara-perkara anu kalakah ngaruksakan nagara, kalakah nyieun kaonaran ka rakyat. Anak itu mah bener leres pisan Aki. Ieu jalma teh kudu dijorag, kudu dibawa ka ieu tempat
syukur aki nuhun pisan parantos ngawartosan ka pribadi abdi duaan ieu kitu cenah ceuk Ki Jangga ceuk Raden Jangga teh sabab geus kapengaruhan teh aku Ki Palang. Saterasna Aden, ieu jalma teh pasti bakal nyieun alasan mangrupa-rupa, bakal ngebela diri supaya henteu ditangkap loh ditangkap berenangnya. Nu intina mah mungun dibawa mungun ditewak maksud teh ditewak di maek di DPR hukuman teh mah mungun bakal mungun ditewak supaya ditibanan hukuman pasti loba alasanana eta teh. Tapi tong loba ditanya cokot we istilah nama buru-buru we tewak cokot ka dieu kitu cenah ceuk Ki Palang teh nandeskeun supaya dina arek newakna si Jantra katut Kang Loka teh ulah rek loba carita cokot we cenah buru-buru tong ditanya deui. Satu nuina sanggeus kira-kira siap kira-kira wanci pecat sawat ieu Raden Kurta jeung Raden Jangga teh jengkara cenah init ningalkeun wewengkon Pasir Demit ningalkeun imahna Ki Palang muru tempat anu disebutkeun Kampung Rancakatea. Dina kaayaan saperti kitu si Cekai jeung si Lenyai anu jadi tuduh jalan ari Ki Palang mah eujeng si Rewo teh tetep we cicing nalingakeun ti kajauhan. Kakocapkeun di Kampung Rancaka si Jantra jeung Kang Loka dina gugurona ka Ki Ranca. Umumna mah ku Ki Ranca teh teu dibere ilmu-ilmu kadugalan atawa pencak silat, tapi leuwih nguatkeun kana leuwih dibere ilmu anu nguatkeun kana batina kana ilmu kahirupanana. Samemehna si Jantra katut Kang Loka loba teu ngartina cenah sabab panitahna si Ki Ranca teh rupa-rupa jeung aneh-aneh wae. Dina hiji mangsa dititah cenah si Jantra ngitung kana sacanggem beas tuluy deui malahan mah sok dititah nyayan kulah tapi henteu kalawan make susukan atawa di cayan sakumaha ilaharna tapi cenah kudu make lodong bulak-balik ti kapinuh eta kulah teh. Malahan dina hiji mangsa si Jantra jeung Kaloka dititah numpukeun batu anu aya di wahangan dina hiji titik atawa dina hiji tempat. Ari Kang Loka di sabelah hilirna ari si Jantra teh nyokotan batuna di sabelah kirana tuluy dikumpulkeun dina tempat anu ditangtukeun teh. Samemehna mah ieu duaan teh teu ngarti jeung teu puguh naon maksudna eta kalakuan anu dititah ku Ki Ranca teh. Tapi sanggeusna aya cenah sababaraha mingguna eta batu teh geus numpuk tur tuluy mah ngabendung kana eta wahangan. Anu satuluyna eta gunungkan batu teh jadi weh hiji bendungan anu satuluyna dimanfaatkeun jang nyayan ka sababaraha sawah anu aya di sabuderning eta tempat. Tidinya kakarak duanana ngarti yen Ki Palang nitah kaduanana supaya nyieun kana bendungan atawa irigasi tapi teu dibejaan ti anggalna. Eta teh mangrupakeun syarat cenah dina diajar jeung ngalakukeun hiji perkara teh ulah loba tanya jeung ulah loba pikir nu penting mah dilakukeun. Malahan mah Ki Ranca pernah cumarita ya barudak pagawean anu gede jeung hese jeung hese bakal bisa kacumponan lamun dikeureueuh jeung urang moal hasil lamun can mah acan dilakonan urang geus seunggah ti heula. Cok ake mah hahalang anu aya sok ngahalangan kana hasilna pamaksudan teh lain hahalang anu aya ti luar tapi hahalang anu aya dina diri urang. Kahiji hahalang kawegah
Kadua nama hahalang kemampuan. Jadi bakal hasil hiji pamaksudan kahiji lamun urang bisa ujung mampu atawa nyaho kana elmuna jeung nyaho kana carana jeung katanagaan. Kaduana mampu teh tadi teh kaduana nyaeta urangna daek kemampuan perkara anu demit teu katempo nah ku elmu nah ku tanaga tapi aya anu leuwih demit deui nyaeta kahayang urang anu osok ditumpakan ku kamu ujung dipapaesan ku hawa nafsu anu ngamantakeun anu ngajadikeun kana wegah aku kituna aki omat-omat ka anjeun duaan leungitkeun rasa kawegah eta rasa kakeduel sabalikna kudu soson-soson tur jujur karena kemampuan jeung ilmu anu geus diagem manfaatkeun kana kahirupan urang. Insyaallah eta ilmu sanajan leutik eta tanaga sanajan hengker ari urang geus getol mah jeung remen sanajan saeutik pasti bakal ngahasilkeun sanajan henteu langsung gede oge istilahna mah sakurang-kurangna urang geus ngoroyeuh bari nikreuh kitu cenah Ki Palang teh panjang lebar cacarita ngabawadianan tur ngatik kadua muridna nyaeta Kang Loka Katut si Jantra teh. Dina hiji poe Ki Ranca kadatangan dua urang nonoman nu nanyakeun cenah kana kaayaan si Jantra jeung si Jugala. Horeng si mana horeng eta teh Raden Jangga jeung Raden Kurta nu rek nyerek cenah ka jalma jahat anu tangtu wae geus kapangaruhan teh ku Ki Palang. Aya ku kabeneran si Jantra jeung Kang Loka cikeneh cenah karak daratan ti luar geus ngalaksanakeun sakumaha panitahanana Ki Ranca harita teh ngurus kebon atawa sawah. Mangsa harita meneran pisan beres pisan salat duhur. Si Jantra jeung Kang Loka karak beres ngalaksanakeun eta kewajiban malahan mah cenah eueur dalahar pisan sabab karak bisa reureuh mangsa harita. Atuh dina kaayaan keur diteanganana ku Raden Jangga jeung Raden Kurta teh anu kukeleuhan dihareupeun imahna Ki Ranca. Si Jantra jeung Kang Loka langsung we tuturupun nyamperkeun ka jalma anu kukeleuhan teh. Ai eta saha ki kukeleuhan di luar samodel kitu kadenge nama neangan lungaran si Jugala cenah jeung si Jantra. Yeuh bisi anjeun hayang nyaho mah ieu kula anu disebutkeun si Jugala anu ayeuna mah geus dilanding karana ku si Loka kitu cenah jeung Kang Loka teh. Raden Jangga nyarita ieu anu disebutkeun si Jugala teh teu puguh kuring teu ngarti nah kudu make disebutkeun si Loka tapi eta mah urusan anjeun ngan cindeukna mah sanajan urang acan papanggih tapi yakin anjeun duaan anu disebutkeun si Jugala jeung cenah anjeun sanajan leutik keneh ngora keneh anjeun oge anu disebutkeun si Jantra teh beuneuran nya kitu cenah jeung Raden Jangga teh. Kakang tong loba carita deui aya urang cerek ieu jalma teh urang bawa urang ti badan hukuman kitu cenah jeung Raden Kurta anu langsung we gajeleng cenah ngagajeleng ka hareup nangtang kader nangtang ka Kang Loka jeung si Jantra. Atuh derwe tarung hiji lawan hiji. Raden Jangga nyang harepan Kang Loka ari Raden Kurta sanajan pamuda geus kaasup dewasa karep cenah arek ngalawanan si Jantra da menang beja ti Ki Palang si Jantra oge kaasup budak mora anu bisaeun kana ilmu bela diri cukup jeung sakti.
kakocapkeun Raden Jaga jeung punten ya. Kakocapkeun Raden Jaga jeung Kang Loka atuh der we manehna teh tarung kalawan tarung anu saimbang. Raden Jaga kaasup punggawa kadipaten anu lumayan atawa luhur oge dina ilmu kanuragan jeung bela dirina ngalawan Kang Loka anu samemehna oge kaasup jawara atuh dina tarungna teh cukup saimbang. Beda deui jeung Raden Kurta anu sarua kamampuhanana mah jeung Raden Jaga ngalawanan si Jantra anu masih keneh hampang atawa kakarak pisan diajar. Sabenerna mah kakarak pisan diajar kana ilmu bela diri. Tapi tangtu wae atuh si Jantra mah ngan ukur sababaraha gebrakan langsung we kabeunangan malahan mah geus bisa diringkus pisan leungeunna dipudilitkeun ka tungkang. Aduh, ampun. Teu cukup we kitu malahan langsung jebret cenah. Ieu si Jantra teh dicabok ku Raden Kurta. Bari dilesotkeun leungeun anu geus dipudilitkeun teh atuh si Jantra teh langsung ngahuyuwuk we. Nyuuh nahan ka nyeri sabab karasna teh meuni lieur pisan dina kaayaan kitu. Siluman Peking Tala anu tangtu wae ngajirim asup tina raga badagna dina wujud manupi teh nyaksikeun kana eta kajadian. Kalawan dina waktu anu singket pisan ngaluarkeun pangawasana rek cenah karap surup sumanding kana awakna si Jantra anu ayeuna keur dipahala euker ditibanan panyiksa ku Raden Kurta teh. Kalawan waktu anu sagedeung jeung teu kanyahoan teu karasa ku anu aya di dinya karejat cenah si Jantra teh jika anu kakerejatan padahal mah harita teh raga lemesna. Siluman Peking Tala geus surup sumanding kana awakna si Jantra. Dina kaayaan anu singkat si Jantra nakrunjang jalek we nangtung deui satuna cumarita. Salasna mah Kakang, urang teh teu kudu tarung sabab jika nama aya pasirisingan paham jeung salah kana lilingeran di antara urang duaan. Akang ulah rek kabawa ku sakaba-kaba, ulah rek kapangaruhan ku batur sabab kuring can nyaho salah kuring naon. Allah anjeun tuh kudu loba tanya. Iya. Seak sudah. Ieu Raden Kurta teh langsung we nibankeun deui serangan-serangan ka si Jantra. Tapi dina kaayaan ayeuna si Jantra anu geus surup sumanding kana awakna raga lembesna ti Pangeran Peking Tala manehna mampu ngimangan kana serangan-serangan ti Raden Kurta. Raden Kurta anu samemehna nyaho si Jantra teh babari pisan geuningan ku manehna teh dirubuhkeunana malahan mati ka nyuuh sagala rupa. Tapi kaayaan ayeuna si Jantra teh bogaan kamampuhan anu dadak-dadakan. Ki Palang oge ngarasa heran sabenerna mah tapi manehna teu loba geruah. Nah, ai tadi masa babari pisan tapi ayeuna mah jadi hese saperti kieu ceuk Raden Kurta. Dina kaayaan kitu kajelong cenah si Jantra teh ngajual bari ngajunkeun kana sukuna. Gerakanana mirip pisan jeung gerakanana ti si Lewu. Sabenerna mah Raden Jaga teh ngarasa wauh kana eta gerakan tapi teu sempet kana mikir eta gerakan teh anu disebutkeun julang apak anu dipadukeun jeung gerakan heulang ngabinti. Seak eta serangan teh nyamar pisan ka Raden Kurta. Ceuk Raden Kurta teh nangkis kana eta serangan tapi teu cukup kitu. Samang-samang si Jantra geus lincak deui sukuna kana tanuh langsung nyuruwuk nibankeun tonyokan kana meneran pisan kana dadana Raden Kurta. Ku Raden Kurta ditakis apa tapi sikuna liwat kana meneran pisan carehamna ieu Raden Kurta atuh ceduk eta serangan teh padayagdageun Raden Kurta tapi teu cukup kitu. Tajongan si Jantra nenggal pisan kana hulu angna ieu Raden Kurta
teu cukup begitu oge tajungan teu sabelah suku nu katurang beneran deui kana tak-takna ieu Raden Kurta atuh hungkuyung Raden Kurta hungkuyung dipino deui ku si Jantra ku gerakan bangko ngajol ya gerakan bangko ngajol dua sukuna ngagajeleng langsung we niban kana tonggongna pisan Raden Kurta. Raden Kurta langsung we cicing di lemah nang uban teu bisa walayakan wala kaya ditinjak ku si Jantra anu satuna si Jantra teh nagog bari nyarita akang ulah rek ka mana-mana nya karunya ya bisi bisa ya deko kuring kitu cenah ceuk si Jantra teh. Sanggeus kitu Raden Kurta anu geus sabenerna mah ngarasa teu mampu ngalawanan si Jantra diusap palebah pisan embun-embunanana anu tamana ieu Raden Kurta teh langsung we kapiuhan harita keneh odege si Jantra satuluna dina gerakan anu cepet langsung loncat kana pakalanganana antara taruna Kang Loka jeung Raden Jangga tidinya Kang Loka anu keur tarung jeung Raden Jangga ku si Jantra henteu loba carita deui ieu si Jantra teh langsung nepak kana tak-takna Raden Jangga tuluy ieu Raden Jangga teh diusap palebah beungeutna pisan satuluyna mah Raden Jangga teh langsung kelepes we cenah kabaehan kitu wae. Ake ayeuna mah bagian ake mereskeunana ceuk si Jantra teh anu sabenerna mah jalma anu makhluk anu nyarita teh eta teh lalemutanana Raden Peking Tala Siluman Piit teh satuluyna mah eta Siluman Piit teh keluar deui cenah tina raga padagna si Jantra. Sanggeus kitu mah karejet cenah si Jantra teh karejet deui langsung weh cenah tepak deku sabab leus enggeus kaayaan dipangaruhan ku siluman nu nulunganana teh waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha terasan cariosna ieu mangga dilajeng wae dina video-video saterasna wilujeng ngepatepang deui.